Sebelum kabaret dulu. Sebelum kabaret. Say hi dulu sebelum kabaret, bye. Sebelum kabaret. Sebelum kabaret say hi dulu. Kumaha Pak Ketu? Pokoknya mah madamkeun. Pokoknya dimadapkeun. Joget lah. He, 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 ah. Tarik deh ya. Sebelum kabaret. Alangkah baiknya kita baca doa dulu. Sebelum kabaret apa, Roy? Alangkah baiknya kita baca doa dulu. Betul. Kapan deui kude kolektor keur ulin kapan di keur di imah kapan di kudu ka mana deui cenah nyebut teh woi. Kesekian kalinya kurang tidak bayar-bayar. Mang rentenir kumaha mang damang mana bapak kau damang kamu kakak tunggulah dulu sudah kau jangan banyak alasan saja kau baru bayar satu kali itu pun setengahnya sekarang memang sudah 3 bulan kamu bayar pakai apa cepat bayar nah itu kakak kenapa minta terus yang enak sudahlah kau jangan banyak bicara cepat saja suruh dia bayar. Iya, sabar kakak, sabar. Sudah betul tadi ini. Emosi saja dari tadi. Jadi ceritanya kau nantang aku, ha? Bukan nantang kakak. Kakak yang dari tadi tidak sabar. Nah, jadi saya lupa rasa. Betul juga ya. Sudah, cepat kau bayar sekarang. Aku mau. Bicara yang benar. Mohon man, tapi dah ayah nama teh ayah. Isu sore teh bang. Dugong, macam mana pula kau ni? Kau bilang isu sore terus sampai muak telingaku dengar ini. Woi, kau jangan tipu-tipu ha, bang. Itu aja namanya bang. Woi babi, kenapa kau lepas tu anak? Maaf kakak, betul
dengan kuat tadi. Ngomong-ngomong, bayar untuk apa? Sudah saya pakai penjara aku. Mereka. Terdapat seorang muda menjadi sangat terobsesi dengan kehidupan mereka. Namun, tanpa dia sadari bahwa dirinya seorang pengangguran. Akhirnya, suatu ketika dia pun dikejar-kejar dan kolektor karena tidak bisa membayar cicilan. Bagaimana kisah tempat menghadapi masalahnya? Dan inilah bagaimana pinjol gaspol. Pak, jangan beli alkohol tiap kali saya minum. Duit. Naon si Abdul menjelat duit ke yang dibom. Dasar ngabusna kamu. Kemarin si ayam tiga di Gusti Allah. Eta hirung si ayam ditolong pakai samurai. Tapi udah mah teu pantas minum alkohol, mana mah pantas lagi minum Alteco. Atau yang Kinder Joy. Kinder Joy mah harga we 11.000, si teh sapira segerang bentuk. Atau yang es krim. Jangankan es krim dul, eskalator dibeli ku bapak mah ada obat duit ieu tah ke didinya ya kulkas, didinya dispenser, wastafel, CCTV, pokoknya mah kabeh dilapis make emas 24 karatan. Geus saya nama mani gratis tuh, kue semprit jualin ka bimbing, terus bebeja ka bimbing na, kudu payu kitu kabeh. Ayah burungna tuh. Ayam ke dong gulung. Kius ini apa? Mie goreng tak daun sia kanan tabur. Bubuk mani keriting geus juga bulu bawang sia mah. Tanah eta kerese kayak kue semprit, kue apem jeung jala. Terus ke si anterkeun lamun maneh teh apa warung bimbing, maneh tinggal indit ka lapang desa ke aya jalan ka kiri gang, maneh belok ke kiri ke lempeng sameter aya ka kanan belok ka kanan hakan sia tah. Jalan lieur, nyasar sia teh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi nuduaan salah sawios petugas ti salah sahiji bank nu namina Bang Emo. Perhatosan kasadayana ibu-ibu supados enggal tempal. Sadayana aremo tutupkeunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta enya sok atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah nasabah.
Saya berjanji jika saya tidak mampu membayar angsuran Bank Emo, maka saya akan ukur kebun Pak Ustad. Sok tututin deui-nya, Bu. Saya berjanji. Lamun ditagih moal nyumput moal kabur. Bila saya kabur suami saya jadi jaminan. Jadi ibu-ibu kudu kahade upami tos janji. Ulah sampai salaki ibu-ibu jadi milik abi. Sok punten ka ibu anu susuna gede supados kapayun. Sok Bu, satu hadir tepat waktu. Dua membayar ibu. Membarai. Eta bisa atas sok elok deui. Punten diterima. Tong hilap isukan abi rek mulai naon? nagihan atuh. Nyatosnya puntennya ibu-ibu pada ditampi. Abi pamit ti payun. Assalamualaikum. Kehidupan memiliki dua sisi mata uang. Beberapa orang mendapatkan uang dengan cepat seperti memetik buah manis dari pohon keberuntungan. Namun, bagi yang lain, mendapatkan uang memerlukan upaya ekstra, keringat, dan tekad yang kuat. Sama halnya seperti ibu tembang yang lebih memilih untuk mendapatkan uang secara kerja keras. Meskipun melihat orang-orang di sekelilingnya yang mendapatkan uang secara instan. Suatu ketika, ibu tembang sedang bersiap-siap untuk jualan keripik bonteng. Aduh, bagi kadieu teh awak pikir itu acan pikiran si tembang. Tapi ka ayeuna masih keneh pangangguran. Gusti kudu kumaha deui abi teh. Permisi, yuhu, ada orang di rumah. Mangga kalebet. Aya naon jang? Asal bang poe nanyakeun wae si tembang. Mira luas ibu mah ngadengna. Ibu, kita tiap hari dari tempat ke sini karena memang punya tagihan pinjol. Tolong kasih tahu anak ibu supaya bayar tagihan itu. Karena sudah nunggak 3 bulan tidak bayar. Benar, Bu. Kalau sampai tidak bayar lagi, barang-barang di rumah ini akan kita sita sebagai jaminannya. Emang sabaraha jang tagihanna? 58 juta, Bu. Sudah beserta denda. Astagfirullahaladzim. Emang kanggo naon jang eta duitna? Mana saya tahu? Ibu, kok jadi nangis? Kata, kita harus bagaimana ini? Ah, itu bukan urusan kita, Minus. Kita lanjut cari tembak saja. Ibu, kita kasih waktu 3 hari untuk lunasi tagihannya. Jika tidak, maka rumah ini kita sita. Ayo, Minus. Balik, kakak.
Kiong tangentikan puluhan juta teh kernaon. Tembang teh boga kahayang, hayang meuli itu, hayang meuli ieu ciga batur, aya Ramadan sapoe ge hese. Istighfar jang. Rek nepi ka iraha maneh teh kieu wae. Pegawean seukur handulin. Maneh teh geus gede geranean gawe. Da mati geus kolot, geus ripuh. Moal salilana dagang kos kieu. Ayeuna naha jeung kudu ngahutang. Melihat kelakuan Tembang yang sangat tidak terpuji membuat ibunya merasa sedih yang mendalam. Sedangkan Tembang pergi menemui teman-temannya. Orang terpasok getolnya kalau ibadah mah, geus fanatik lah kalau ibadah mah. Orang mah, amun bari main slot ge aing ngadenge adzan mah tuluy arep ka. Tapi kunaon urang teh hirup sangsara wae? Orang ibadah kumaha coba aing ha? Usaha kuduna ari embung sangsara wae mah. Maneh meskipun rajin ibadah, rajin ngadoa ge, ari teu usaha mah percuma. Meski zikir geuleuh di masjid tapi kabujur akaran kana teh oge, moal beunghar-beunghar. Sugan keur ngadoa aya harta karun ngagebros tina terbit masjid, moal aya. Oh, tetep da anggar segala lagi kudu bari dibarengan ku usahanya. Mari tadi sholat Jumat teh. Henteu, ieu, urang mah geus teu Jumatan deui kapok. Teu ku enggak Jumatan sendal sok ganti merek. Kan goblok. Teu kuat iman maneh mah. Maneh yang unggal Jumatan langit sendal, eta teh sebenarnya cobaan ti Gusti. Jeung siana di beleguk pisan pasrah we sagala teh langit sendal ge. Pan bisa meureun sendal maneh teh nya digembok atau kumaha mikir dong. Jigana maneh mah mun Jumatan tara mamawa otak ya. Kumaha dauk. Maneh mah Jumatan ge tara waras. Ngobrolkeun khutbah naon Ih, da aing mah ngobrol teh teh tunu daripada sare leuwih parah. Ih, meureun teu sah Jumatan lagi mending utama sekalian. Ih, angger sah, nu penting mana salat teh. Ngerti? Pan khutbah dihukumna wajib. Heuh nya. Berarti nya geus lah. Urang nginjem HP daripada lieur
Orang tanyakan ke Pak Ustad. Mengenai perusahaannya ge. Dia. Sisa pulsa yang Anda miliki adalah senilai Rp600. Hei, ya istrinya atau sana lah. Pambedakan ke Pak Ustadnya, kia. Kumaha gitu hukumnya sholat Jumat tapi termiasakan khutbah. Apakah sholat Jumatnya sah atau henteu? Geus lah, segitu lah namun. Waduh, tapi itu salat kumaha gitu. Nah, iya ibu tadi ngomongnya gitu ya. Geus lah segitu ya namun. Ngomongnya so ino tapi gitu aja kalau mata teh. Ibu ge. Napa kena lain ge nu mangkat si ibu ieu wae. Si ieu deui. Datang si ieu mah asam lambung naik deui. Kunaon? Dulu tah. Kunaon? Pan apa saya tambah budak. Sering lagi di beton. Mau balik gaji kan. Dulu ieu. Sekering deui minta tolong ieu. Tuh, asik dah. Tuh. Ayo. Ayo. Ya. Ya. Punten Sep. Paling mananya kunten. Kaki dul, Mang. Kulen. Kaki dul. Naunana. Ayo ge. Udah dijawab. Percuma. Mending nyokot obeng kayak gitu. Karena obeng. Kok jawab dan jadinya. Iya Sep. Tapi teh dari HP. Di HP teh engko anyar. Tapi di usuraan. Akhirnya kita menang geter. Tapi didinginkan mau usuraan. Lain urusan HP nak. Curi anjing. Naunana. Curi mana? Bonge. Ya, beli motor abi teh. Motor nama alus kene, dipalastikan kene. Nanti hirup-hirup. Ayo maju mah maju. Nanti hirup-hirup. Paksona aku abi teh dipencet-pencet. Dan tersada-sada. Kenapa teh jempling? Tak gitu motor silent teh. Lain motor mana? Nu silent mah. Nu aya gejeli mana? Nu silent. Naunana. Udah. Sabar, Wak. Semua gua bikin depan terus ke bengkel. Tukang bengkel tidak keren seserian. Jadi hati atuh. Disangka budek. Lain disangka anjing. Emang bodan. Siapa bodan? Padahal mah abis itu budeknya. Enggak. Tuh, didinya dina arewas kadangmu. Kudan. Somohon. Ya, hiji-hiji atuh ieu teh lieur ngadengikeun anak. Ngomong kehet. Terus kado terus ya. Kunaon Aisyah? Nggak poe teh lieur wae masalah duit. Ieu teh urang teh boga masalah. Karena budak-budak debt kolektor gara-gara geus nunggak 3 bulan teu mayar-mayar. Tenang Besti, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ayeuna zaman geus modern, urang minjam deui we ka pinjol nu lain kumaha. Sarua kene jeung bohong atuh sia teh. Gali lobang tutup lobang. Tapi son, urang kan geus pernah minjem duit ka pinjol, data diri urangnya geus goreng sigana teh. Moal mungkin bisa nyairkeun deui duit tina pinjol gampang. Make KTP si Suep we. Hah? Mana dari kaulan? Ieu Besti ada orang teh keur kesusahan. Mana aek teh gani nasi tembang kieu. Nyatu teh oge sih. Tapi kan Tulungan urang lah. Please. Nyangis lah. Mana keluarkan KTP-na? Kurang lagi potong. Sok cekelan KTP-na. Ningali ka dia ke kamera. Sok ka dia. Dan miring saletik. Nah gitu. Terus cicing. Terus. Tungguan segera dingin cair. Kumaha son? Bisa? Bisa dong. Tuh, geus cair.
Wah, mantap. Akhirnya orang bisa bayar ka rentenir. Jalan. Ulah make seneng lah. Mana yang lebih untung? Kumaha mau eta duit di Depok kedua karena selalu. Mungkin kalau menang mana bisa untung 2 kali lipat. Bisa nyalutupan ke debt collector. Bisa mungkin bayar ke pinjol si Sueb. Sehingga zaman itu waras wae ingin rencana teh. Tapi iya sih, dan sulit teuing bayaran lagi. Oke son, sok lah, kurang 1 juta gitu mah. Pinter oke mana son? Cerdas, sok lah, langsung mau duit cair mah ke depo. Oke siap lur. Iya pasti dipositkan ya. Orang langsung main ke we. Ku sabab awalan, orang ngabit 500 we lah. Lamun skater mah lebih tiru. Orang bikin kami. Sok lah, atur-atur we son. Tuh. Harus ya. Bisa dia mas Win. Gas lah. BPKB Medan Candunar. Tuh. Alas ya. Alah nah jadi dia. Udah son. Maksudin. Cia maksudin. Kalau guna tuh. Kacan. Kalau kanan. Tuh. Alas ya. Aduh. Anjing. Luka kunaon? Kenapa Pak? Luka Aisyah. Saat duit lah saat. Kau sering curhat padaku. Ku juga curhat lukat padamu. Kita bagai manusia rutan, tak kita mau menyerah. Akhirnya kita depo hadir. Bukannya aku tak punya modal, hanya karena beta jeblek masa. Yang aku tahu, bila depo lagi, engkau nekat dan pinjol lagi. Aduh, kumaha tuh cek aing sekitar tai ya. Kumaha tuh ya bayar pinjol? Teu tuh kumaha? Aduh, kumaha ya? Bagi rugat aing yang kudu bayar ka rentenir, yang kudu bayar ka pinjol, banyak kudu jual ginjal gitu aing teh. Geus atuh mikiran heula eta, aing urang balik. Ningali langit geus parot kieu. Akhirnya mereka pun pergi setelah melihat langit yang semakin gelap. Sementara itu, di lain sisi, Minus dan Horas masih sibuk mencari tembang. Kakak, beta PKK sore masih nih. Cerita emang dari pagi sampai sore. Susah kali macam anak belut saja, licin dia. Sabarlah kau, sebentar lagi ketemu Tuhan. Kemana pula orang zaman sekarang? Mau berhutang tapi tak mau bayar. Mereka mungkin pikir enaknya saja. Kumaha soalnya aing mah. Kumaha ya tuh. Hei, tunggu. Ternyata di sini kolam. Mau lari kemana lagi ya? Akhirnya kita bertemu juga di sini. Ayo cepat bayar hutang kau. Saya belum kurobek mulut kau. Kalau bos, jadi kalau usaha, banyak orang kudu ngepet. Oh, iya tukang rentenir teh. Oh, kok pengawas sekarang ya? Tidak ada di dunia ini yang saya takut kecuali papa yang di atas. Bapak sih ada dalam kuaing begini. Hei, kau jangan bicara banyak. Kakak, mau kita apakan mereka? Sudah sikat saja.
jika nuka kawai membuat jika batok Jupiter ge sehingga Tuhan mantas lagi ayo mah orang gulu ya si drama aspal teh berani-beraninya kau bicara seperti itu. Kau belum pernah digigit babon ya? Gigit dia. Kenapa tidak kikung saja sekalian? Biar kalian puas. Tidak ada di dunia ini yang saya takut kecuali Papa yang di atas. Tembang dan teman-temannya beserta The Kolektor pun tersambar bentang. Mereka semua tidak sadarkan diri dan masuk ke dunia lain. Suara apa nih? Aduh, panas kiri ujur komentar. Iya betul. Itu keluar nangis betul. Iya. Itu sudah hitam, kenapa kau makin hitam sudah? Kamu ini Aisyah? San, itu naon San? Kau ini Aisyah? Ajek, bener San. Tapi kenapa pakai senang sekali? Itu swallow Aisyah. Kakak, kau lihat itu ada kuning. Itu pocong lulus. Pocong itu apa? Hantu babi. Oh, hantu babi. Ya saya hapus saja lah. Bagaimana bisa mengubatan orang masih punya talia, lengan talia, berungkat cekek, orang sakit jadi pocong. Iya, masuk Bukan kena curi kali suku, jangan kena dia cokan-cokan wae. Tak mungkin, ayo berdoa. Tidak ada di dunia ini yang saya takut kecuali Papa yang di atas. Aku bilang berhenti. Waduh, ada saja dia. Wah, tidak pula aku yang kau jadikan tumbal. Kau sajalah. Kau yang lebih cocok jadi tumbal. Kaulah, badan kau lebih besar, daging kau lebih segar. Aku cuma tidak berdua. Kakak saja, kaulah, kakak, kau. Kakak, orang sering dikira. Hari ini segi tekstur masih tahu. Gangguan tahu. Jika amat oh tidak sia. Jadi kalian tengok nauki. Ayo bebas ini. Ayo. Selalu ditanya bertani. Aslinya kalau ditinggalkan pokoknya Tembang pun berhasil lolos dari kejaran para penyelam.
sedangkan sisanya tertangkap. Teman yang sisa sendirian lalu bertemu dengan sosok misterius. Hei anak muda, Sarannya kaulanya yang tak pemimpinmu hanya di alam dunia. Ayeuna malik ke aya di antara hidup dan mati, atau biasa disebut di alam transisi. Mari ke aya di titik anu penting di jalan kehidupan mana. Naon anu nyieu maneh ragu di alam dunia? alam transisi. Jawab. Abi teh capek, loba masalah, khususnya dina masalah duit. Kaulah arti maneh teh hese diatur jeung boga masalah dina pinjol. Nu ngaranna pinjol pasti aya bungaan. Sedengkeun ai bunga teh eta sarua keri jeung riba. Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuh dina surat Al-Baqarah ayat 275. Yen jalma nu ngadah riba henteu bisa lantung, tapi ibarat lengkungna jalma anu kasurupan siga setan lantaran geus gelo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oge ngalaknat akil riba atau lembaga anu mere ijeman nyaeta pinjolna eta sorangan. Wa mukilahu jeung jalmi anu mayar cicilanna. Wa atibahu jeung nyatet transaksina. Wa saidaihi jeung menjadi saksina. Eta sakabeh dilaknat ku Allah. Ayeuna ku urang geus diingetan, beunang eta pinjol, jauhan nu ngaranna riba. Tuluy pasrahkeun kabeh urusan nu geus ka Gusti Allah. Tapi sing saha nu mulang deui, maka eta jadi penghuni neraka, kekal abadi salama-lamana. Kadang abi teh ngarasa kajebak dina masalah ieu, jeung teu apal bakal bisa diharapkan atau henteu. Kabeh kudu aya usaha jeung tekad hubungan. Penting keur maneh yen maneh teh boga pangabisa jeung nghareupan masalah nu aya. Sabadaha mah abi teh hoyong ngarobah kaayaan. Ngan abi teu apa mulainya ti mana. Ayeuna mah maneh geura tobat, minta hampura ka indung maneh. Jeung neangan jalma nu bisa ngabimbing maneh dina jalan kahadean. Hatur nuhun kana pitutur-pituarna. Mulai ayeuna abi bakal tobat jeung mutuskeun keur ngalanjutkeun hirup dunia. Lamun kitu, selamat balik ka alam dunia. Mudah-mudahan keputusan maneh mawa perubahan dina jalan kehidupan menuju hade. Ku kaula ayeuna dibalikeun deui ka alam dunia. Dan tembang pun memutuskan untuk kembali ke alam dunia dan bertekad untuk bertaubat menjadi orang yang lebih baik lagi. Lalu Desan, kembali setempat udang-udang. Bari indungna tergering nih. Heuleunya, pikiran pisan komana? Bakal hirup deui moalnya. Di mana deui urang? Kevin, sadar oge maneh Bang. Kena. Marane hirup keneh. Lain dari tewak ku demit. Da demit naon ai sia? Maya gimana? Kau malah tilu poe gara-gara kabentar. Urang unggul. Maneh unggul. Tapi katutup lagi urang apa? Astagfirullahalazim. Tumben mana istighfar. Biasa lagi unyang anjing. Aslina tilu poe urang koma. Inu urang kumaha ayeuna? Aduh, kumaha? Inu maneh sakarat. Gering Gusti. Lo balik euy. Gering naon? Serangan jantung. Dek teh serangan jantung kumaha ningali maneh kabentar gelap. Jaman nu nagih hutang murudul. Stres lah. Antarkeun urang ayeuna euy. Hayang panggih inu urang Son. Hayu punten tempangna aya. Aya. Bade naon Mang? Nya, aya bade dicarioskeun. Aya Mang bari dieu. Cing kuatnya, tembang cing kuat. Kunaon Mang? Indung maneh tembang. Tos teu aya. Teu aya ka mana Mang? Geus balik ka Lama Punggol.
surat Cinu Mane saja mau menuliskan surat wasiat ke Mane. Tembang Udipikannya aku mak minta hamburat sabuk tu bisa maturan diri tembang kaharna. Tembang hirup di dunia menterila nama yang teman lakukan eta pilihan tembang. Tapi tembang kudu ingat naon anu tembang pilih kudu siap bertanggung jawab. Manitip ke tembang namina hutan eta sifatna wajib dibayar. Dek saeutik dek gede namina hutan tetap hutan. Baiknya tuh bisa dibayar di dunia, hutang bisa dibawa ke akhirat. Aina tembang terus dewasa, apa mana benar mana salah. Nggak percaya ke tembang bisa jadi jelema lebih alus ke harapna. Tembang pun sadar atas apa yang dilakukannya selama ini. Tembang mulai bekerja keras untuk melunasi semua hutang-hutang pinjolnya. Beberapa tahun kemudian, usaha keripik bonteng yang Tembang rintis mulai berkembang pesat. Sampai suatu hari, datang Samson bertamu. Assalamualaikum. Tembang, oh Tembang. Waalaikumsalam. Aya naon son? Aing bangkar euy. Pinjam duit lah. Ayeuna mah yakin pasti maksudin. Tenang. Ke masalah untung mah orang bagi dua. Ieu son, maneh nyadar teu? Salama ieu geus ngorbankeun naon wae keur judi. Maksud maneh naon? Motor maneh ka mana ayeuna? Dijual. Tanah warisan ti bapak maneh nu sakitu legana dikamanakeun ayeuna? Dijual. Imah maneh kumaha ayeuna? Disita ku bang. Ayeuna maneh cicing di mana? Maneh sadar teu ayeuna maneh geus teu boga nanaon. Tapi urang geus teu boga cara lain deui. Nah ieu cara cepat keur menang duit. Urang boga hutang gede nu kudu dibayar. Nu nyieun maneh boga hutang berarti tinu naon? Tinu judi. Lain cara lain, tapi maneh nunggus kagenahan menang duit dina hasil judi, maneh mung neangan cara lain. Menang judi teu sabaraha, tapi pengorbanan anak meakeun sagagala. Saloba-lobana duit hasil judi, moal nyinepikeun maneh beunghar. Nu aya maneh bakal leuwih balangsa ka hareupna. Geura eureunan, saacan maneh makin hancur. Terus urang kudu kumaha ayeuna? Ayeuna buka usaha. Maneh teu boga modal ku urang diberek. Terserah, maneh dek usaha naon asal halal. Jeung nu paling penting tong balik deui kana judi. Daek. Akhirnya Samson pun menyadari atas apa bahaya slot yang selama ini dia lakukan. Perlu kita sadari bersama bahwa meskipun slot atau judi online terlihat menyenangkan dan menggiurkan, sebenarnya itu adalah lubang kehancuran yang bisa merusak kehidupan kita secara menyeluruh. Tak hanya mengancam keuangan, judi online juga dapat berdampak buruk pada kesehatan mental, hubungan sosial, dan kinerja pekerjaan. Sebagai narator, saya ingin mengingatkan semuanya bahwa judi online adalah permainan yang dimaksudkan untuk merugikan pemainnya dan menguntungkan bandarnya. Jangan menjadi korban dari skema yang menggiurkan ini. Seperti Bang Roma Irama pernah berkata, walaupun kau menang, itu adalah awal dari kekalahan. Dan kalaupun kau kaya, itu adalah awal dari kemiskinan. Saya narator beserta para pemain mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di kabar berikutnya. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running.